Cara nyieun bala-bala. Bahan anu diperlukeun nyaeta tepung, engkol, wortel, daun bawang, seledri, uyah sacukupna, masako hiji, air sacukupna. Lengkah-lengkah. Kahiji, siapkeun alat sareng bahanna teras ngumbah sayuran nganggo cai bersih. Kadua, potong atanapi keuretan sayuran anu parantos dibersihan. Katilu, campur sayuran nu geus diiris, tambahkeun uyah sareng masako sacukupna. Kaopat, tambahkeun tepung. Aduk sareng cai sakedik-sakedik dugi adonan cekap sareng sae. Kalima, siapkeun wajan sareng minyak goreng teras panaskeun nalika panas. Lebet adonan teras ngantosan adonan janten coklat. Upami adonanna janten coklat, angkat sareng tiriskeun. Terus tuangkeun kana piring, bala-bala siap dihidangkeun.